Oh, ya, jukut. Bikin hesek baik. Kebo mangalobaan kieu. Ai kebo maloba kieu. Nu di imah mah teu anakan kieu. 10 tahun rumah tangga mah. Candaikeun anakan, karak anakan hiji. Lieur kieu. Anak pepentaan hayang beli motor. Nek balik ka imah ge ripuh hulap ngahareupan anak. Unggal papangi ngenyeh-nyeh pepentaan nu hiji. Dai ngajual kebo hook laleutik keneh. Ngajual mitoha sin ulaheun nu di ieu mah. Tapi jeung lila-lila mah teu beja lah ka mitoha nek diinyem heula, nek digadekeun, mendaekeun mah. Sugan mitoha ngartikeun lah ngaranna ge tukang kulingangon kieu ieu sapoe-sapoena ngangon. Yeur kieu. Aya ngajual kolot dengan hiji-hijina deui. Ngajual mitoha mah pan deres bae aya 2, eueuh hiji ge pan meureunnan digadekeun, aya keneh hiji deui. Aya keneh jeung tanyaeun kitu lah. Teu jol ka dieu babaturan ngobrol naon aing keur lieur kieu. Yang ieu kitu nanya sugan aya pagawean di mana bae ge. Diajakan ka genting kebo cenah pemajikan nu ngangon. Ripuh ti awak. Ripuh nama mikiran anak pepentaan. Pokokna mah lah rumah tangga kieu bae mah ya. Aing tadi nek naon? Pak, betul duit aing. Beli HP, betul-betul teleponan naon? HP. Kan semoga meureun di imah. Da menya bapak boga dua-duana ge HP ya AP menya kudu dibikeun ka aceng mah ieu bapak ngangon make naon? HP. Atuh paneureunnan ieu nu kieu. Ih, nora amat ke bapak. Beli HP cara budak teh kitu bisa teleponan naon? Oh, nu sok dicekel teh na leungon. Heeh. Ke heula. Aduh, Da bapak ge aing. kebom karunya ceng laleutik keneh dijual ge moal can aya hargaan. Segi anakan meunang. Anakan buku bapak keur ngalamunan ieu bae nu di imah teh anakan bingung karena kabagian hiji mah coba aceng mun dibagi sabelah ewang pan lieur bapak ge hayang ganti heula yeuh Kos kaki tilaman bae ku keresek lo bale warung sok rencangeun ceng aceng kudu ngarti heula be sakuari mah bapak pan kanyahoan ku aceng beureung bapak tukang ngangon kebo kieu ulah hayang cara batur eta mah batur mah anak boga meureun ceng kepentaan HP ge sakuari mah ulah ka AP heuh AP be heula dipake ku aceng aju pake lulumpatan jeung baturan aceng batur mah moal bogaeun capek mah apa mah manu kitu dibuka pan meureunnan lulumpatan sapoe-sapoe asal kesel aceng pake AP na HP meureun jual lain kebo meuli HP ke heula ieu kebo mah ceng da meureunnan aceng bahan gede bahan boga pepentaan aya masalah HP ieu da aya nu bapak ge dua naon sapasang 2 tah batur mah paling hiji nu sok dicekel ieu doang ieu mah 2 tuh mun dicekel coba dina ieu tuh coba pencet aya naon kitu tuh ieu mah malaina naonan paling gaya jukutan enam sakuari mah kudu ngarti we ceng tuh malah cengkeh can bebenangan kieu ngalaku geunang ieu hareudang ngalah cengkeh teu bebenangan tuh ieu ngalah cengkeh bebenangan bae ieu iya Surili lain etanya. Hah? Mang. Oh. Menang loba cengkehna. Loba ada ieu. Naon kitu, Mang? Nek dijual moal ieu, Mang. Bus ieu mah kuling lah cengkeh, lain nu urang ieu mah, Mang. Oh. Aju lembogana di mana ieu? Ah itu di saung tuh. Terus dijual moalnya? Nek cenah ngomongkeun Mang dijual di cengkeh. Jangan ngabadeg di ditu cengkehna. Jual bonya nanya. Tayangkeun bae ge. Di saung di mana? Oh nya, Mang. Yuk. Itu tuh diharap. Oh, itu tuh. Menang barang ya.
Itu si Ganan boga cengkeh. Assalamualaikum. Salam. Ayo naon? Iya, jadi itu tadi kebon. Nanyakeun kanu kuli cengkeh nak dijual cenah. Teu nyaho nya Bapak. Coba be tanyakan ke Bapak. Oh, itan manek nanyakeun heula ka Bapak neuk dijual teh moal ieu. Oh. Coba be Mang tanyakeun. Oh. Pak, ayo Jang. meuli cengkeh. Saha? Itu tuh. Teu Di nyaho mana, sa di mana? bawa. Di mana jalan mana? Itu di tuh. Oh, tuh tungguan we kitu. Oh. Neuk teh heula. Oh. Bapak kena amrang na heula ieu nu mahana ge pan. Deui na tungguan Bapak neuk ka dieu. Aya cenah. Aya. Ju arek dijual cenah. Oh, arek. Oh, arek dijual mah. Oh, tungguan be Heeh. di dieu. Ih, lagi cengkeh nanya. Teu seru asana ieu. Beda ieu mah cengkeh nage. Geus ku hawali lah ieu di poe doang na mesti laku ieu. Semua ieu. Enan, Mang. Cager. Cager. Di mana, Kang? Iya anak cenah yang kena nuk meuli cengkeh cenah. Oh. Mang, bapak mana? Eta Bapak mah. Naon kitu? Tengan ieu. Ceng, poe cengkeh be geus balik-balikeun lah itu tuh amrangna tuh. Oh. Itu nu mahalna gitu. Cenah yang kawin. Itu tuh, da, bener kan itu nu lebak nya. Oh, Dege kan nu lebak heula. Lain aja serang anu anak meuli cengkeh kitu. heeh. Jual barai eta. Hah? Atuh umum batur merenan. Terus pareot kitu ge. Atuh hayang nu kumaha? Apa nih Mas nang moe? Urang mah mau contoh lain kitu. Ye, besi hang nyaho mah. Coba. Ieu nu kieu cengkeh super mah. Atuh ieu mah baseuna. Atuh baseuh kumaha Mang? Pan ieu garing tuh mun ngeprul kieu tuh. Tuh. Ieu Atuh pan cengkeh ieu mah bagus eta. kembang, panu kieu mah menang moe kadeh hayo. Iya. Pan ieu oge bieuna mah ieu pedah kungus dipoe kungus lila. Jadi garing. Lain para saurang mah ieu anak odeng keur dipoe, Mang. Itu lain Mang cengkeh kieu tah bieuna mah. Tah contohna loba tah. Tuh, heuh. Ieu kieu. Ieu mah cengkeh geus akibat geus teu laku dipopoe nya, Mang. Lain masalah. Ulah loba komentar ka ditu. Wanina sabar duit ya per liter apa per kilo ya. Mun per kilo bara duit ieu. Atuh ya per kilo 5.000. Poni bae 3.000 mah ieu. Atuh ai hayang nu ieu mah atuh pan ieu mah ieu-na cengkehna tuh nu leuwih mahal mah tuh amrangna. Coba urang hayang ngilikan. Tuh ayo ka ditu. Nu mahal mah ieu. Cengkeh mah. Ya deket ya tah. Ieu mah contoh doang ya heuh, karena di posak ieu heuh, loba di gudang pan. Tah, mun ieu urang resep. Tah ieu na ieu. Seger keneh tuh aya daunan. Tuh anak ieu mah mahal mah 20.000 sakilo. Teuing kurang leuwehan 25. Oke lah kitu mah. Bagus ieu barang aya daunan keneh ieu. Tuh enak nu ieu apa itu? Atuh nu itu rek bikin sakituana meureun kagok dibayar jeung nu itu. Jadi meureun jadi 30 sekilo nah. Heulah gabrol banyak itu. Digabrol loh. 30 jeung itu. Heeh. Ayo tuh. Ayo. Ayo skip pokok kitu ana urang pasti. Ajo, nak kieu. Nak sakitu bae hargana. Teu lah tuluskeun lah. Oh jadi kayaknya. Jadi Nah, orang ngurang anak tuh. Oh, gara-gara bae. Ceng, gede ya. Gede heula ya. Wah, bapak aing doang nek ngejual cengkeh ieu ya. Kabual aing ke nganjang ya. Sugan be. Ayo non, Pak. Tugera benahkeun cengkeh tugera karunganan. Tugera di kilo kieu ya, untuk meuli. Geura kiloan. Mari gitu. Oh iya tuh. Gera berang jadi tuh. Geura kiloan bae, Mang. Oh.
Tu aing hayang kawin nah iya bapak aing ngejual cengkeh ya. Ngarungan be sugan kehaleran teh. Tenang bedol, ku aing disamper siang anjang kek. Lumayan kayak geng anjang sugan diberi duit ku bapak. Mang, cengkeh na menang sakio. Naon kitu ya. Oh, saudah nu lainna. Ngasih tak menang sakitu. Sakitu doang. Heeh. Kursat angkal doang ieu. Oh, sakalian belah. Bara duit dia. Atuh, engke dia tahu lah meureunna nak di sakalian di kilo be ku ieu. Orang balik heula kitu nya. Heeh. Engke bae duit teh nya. Oh, engke bae. Eta ceng bari pangulan ke jalannya. Oh, sakalian dibenahkeun meureun. Kulian ku mamang. Di mangul ke jalan. Oh, engke dibawa. Heeh. Ada ke jalan bae, Mang. Oh, ceng bakal itu. Kuliahna mang ke bae pandeurinya. Oh. Mang. Lain eta anak gering gitu. Mang kitu. Tu lain eta buk namun sampai kadugul gitu. Eta gusti nyaho eta sapra corona eta bukna nyamber lagi gitu apa karena virusnya kahibas gitu ku angin apa mah? Virus sirah sigana. Doang lah mah. Baiklah tuh. Oh tuh, itu mah. Banyak yuk orang kayak duit mama masalah duit ke anak kan. Dah duit tadi lebak. Oh, engke anak sini nyamperkan itu. Oh. Oh. Ayo Mang. Itu mau mangga, mangga. Mang. Iya duit bikin ke bapaknya tadi ledang cengkeh. Kesana ke bapak mentanya. Ujung beli gesbi supaya iya tambah gomplok buuk. Iya tukang cengkeh ngaledek ka aing kitu aing keur buk aing keur gayan. Ah mending nyamper si baud aing boga duit bapak aing ngejual cengkeh. Ah nyamper bae keur ngangon. Mana plak? Dah kita nganter aing Kemana? anjang. Ah, anjang gak anjang lah, boro-boronya nganjang. Duit nanti kegablag. Iya aya aing duit mah. Duit, loba. Atuh aya bae jeung nganjang mah kitu. Ngan ulah loba omong ke bapak aing teh nyahoeun. Lah, cek ieu mah kieu plak Naon? daripada nganjang mah, mau duit mah moal kasohor. Mendingan gade bae kebon urang. Da urang keur perlu duit, anak urang hayang meuli HP. Carekan meureun bapak aing. Moal, ge sorangan pasti kasohor eta mendingan yang mau kebo mah. Duit mah cek loba ge moal kacirieun, tapi kebo kajenting anakna heuh pasti kasohor sebabna nganjang mau kebo. Kumahnya? Carekan kitu. Atupan urang mau loba omong ka bapak sorangan. Nama aing mah loba omong-omong. Eta mah kadiekeun duit kebo urang bawa ke sorangan nganjang. Pokona mah sorangan pasti kasohor lah eta ku nomor eta. Aju aing eta nganjang ngagugusur kebo. Atuh pan bener kebo mah gede rupana heuh. Aing mun ditarima kumaha ngasupkeun eta kebo ka jero ieu mah. Atuh masalah kebo makan bae di buruan dina lawang sina nangoan bae dina lawang balik ku maneh bawa deui. Maneh awewe namun hayang ngejajan. Pan ke gieu ngising kebo. Nya. Aja datang ke ngising heuh cara tadi teh cek urang ku sorangan karak cokot piring wadahan kana senok ieu saumpel-saumpel. Pan ke kolot awewe na heuh. Pakong eta lalaki gue harba arti nganjang bae ge mawa dodol. Aja mun ditanyakeun ku kolot awewe na dodol naon? Eta dodol munding kitu heuh bejakeun kitu be. Ge amun teu langsung di eta ditarima sorangan. Beuh mah nya. Atuh eta duit gira ka dieu keun. Atuh aing kitu carana mah. Heeh, tibang Lah duit. ajeuna mah. Duit mah cek sakilobana ge Oh, di ngan kantongan. bapak aing ulah loba omong eta sia duit. Ciri, coba kebo kantongan ku sorangan hiji ge. Heuh lah ajeuna mah. Tuh kebonan itu tuh. Heuh. Tuh, pokoknya mah eta urang jadi be kitu. Bo mending anter aing nganjang lin kanu awewe. Bila mana awewe hayang jajan siang ngising di nalawang. Ku aing diwadahan kana keresek. Heulah sia mending ilu jeung aing nganjang. Bodoh cina.